utlub mataban bin nadami mugli'a wa bi'ajmi tarkizan bifi maslub bila tobat nalangsang ngalakonan dosa baringan putrana rasa nuti kadua niat moal deui migawe dosa katilu tarido kepada kaula wa baro'atan min kulli hakil adami wa li hadhil arkani far'a wa kamila barina merekana harta nudi ruksak mun maut bikeun kawaris agama pek bela. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna sareng ari maknana utlub kudu nyuprih anjeun ayyuhal mukallaf wahai jalma mukallaf mataban kana tempat tobat hala kaunika dina tingkah bukti anjeun mutalabisan eta nu ngalakonan bin nadamati kana nalangsa aeta hasuri tegesna nalangka wa tahzini jeung tegesna prihatin alama kana perkara pata nu lepot ieu ma ka anjeun minal umri tina umur fil mukhalifati dina pirang-pirang nyulayaan wahalu kaunika jeung tingkah buktina anjeun muklian eta anu ngudar anizan bitina dosa wahalu kaunika jeung tingkah buktina anjeun muklian eta anu ngudar anizan bitina dosa fil hali dina tingkah ingkun talamun bukti anjeun mutalabbisan eta nu ngalakonan bihi kana ma au aziman atawa anu ngazam alal audi kana balik deui ilahi kana ma bi anta truka kuyen ninggalkeun anjeun ma kana perkara watakumu jeung ngadeg anjeun fil hali dina tingkah ala ahsanil halati netepan kana pangsaena pirang-pirang tingkah wa halu kaunika jeung tingkah buktina anjeun mutalabisan eta nu make bi ajmi tarki dan bi
kalawan ngajam ninggalkeun dosa. Bima dina perkara yastakbilu anu madep ieu ma minaz zamani tina zaman. Ila akhiri umrika nepi ka tungtung umur anjeun. Azman kalawan ngazam. Wahala kaunika jeung bukti tingkahna anjeun mutalabisan eta nu make bibarooatin kana ngaleburkeun bibaroati damati kana ngaleburkeun tanggung jawab. Asal wa halu kaunika ila akhiri umrika nepi ka tungtung umur anjeun eta lain bima dina perkara sakbil nu madep ieu mah minaz zamani tina waktu ila akhiri umrika nepi ka tungtung umur anjeun. Azman barina ngajam jaziman anu pasti. Wa halu kaunika jeung tingkah buktina anjeun mutalabisan eta nu make bibaroati dimati kana ngaleburkeun tanggung jawab mingkul dihakil adami tina setiap hak bangsa Adam kamali au qaidi kamalin anu sampurna au qawadin atawa anu kisos ai ida ta'alaqo tegasna di mana cumantel bita ibi kajalma anu tobat naon hakul adamiyyi hak bangsa Adam. Usturito tah disyaratkeun tabroatahu kana lulubaranana si jalma wadalika sareng ari ieu usturito lima karna aya perkara rawa nu ngariwayatkeun kana emak Sah Muslimun Imam Muslim anin Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ta'ala sayaktosna Allah ta'ala anna kama anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Nabi qala eta ngadawuh Nabi mangkana li akhihi indahu madlimatun fi ardi aun malin fal yastahlilhu manari sajalma kana eta nu buktos man li akhihi kadulurna man ingdahu disandingeun man naon madlamatun mazlimatun poek popoek fi urdin
dina kahormatan au malin atawa dina harta. Palias tahlil mangka kudu nyupri halal si jalma. Kana ieu ka ieu akhi al yauma dina poe qabla alla yakuna dina sameyen bukti naon dinarun dinar wala dirhamun jeung lain dirham. Paingkana mangka lamun bukti lau pikeun jalma non amalun pagawean. Yukhadu dicandak ieu amal biqadri madlimatihi. Kana mana teh biqadri madlimatih wa ila sareng lamun henteu kana lahu amal ukhida dicokot min sayyiati sahibihi tina pirang-pirang kagorengan baturna eman. Pahumila mangka pahumila wa ila ukhida min sayyiati sahibi pahumila mangka dipikul sailaihi alaihi kaya jalma. Failam yu'allim mangka lamun teu ngawurukan kana ieu hakul adami saha al mustahiku anu ngahak wajabatah wajib naon i'lamuhu mere nyahona ieu mustahik ila ingkana kecuali lamun bukti jalma ya khopu eta sieun si jalma ziyadatal ghaidi kana tambahna ambek. Lau alama lamun apal jalma hu kana ieu mustahik. Painau mangkasanyana kalakuan sareng tingkah yas'aluna ros jalma nyuhunkeun
Painau mangka sayaktos nakalakuan sareng tingkah yas'alu nyuhunkeun jalma Allah ka Gusti Allah. Ayyardiya kana yen mugi ngaridoan Allah kana ayardiya kana yen ridho Allahu ka itu mustahik. Ayardiya kana yen ridho hu ka mustahik lahu kaya si jalma ma'at tadarrui sarta na DP wal istighfari sareng nyuhunkeun hapunten. Wa idza kana jeung di mana bukti naon al ma'khudu nu dicandakna malan eta harta wa faqida jeung geus eueuh saha malikuhu nu ngabogaan ieu malun wa warosatuhu bertanya wa warosahu jeung ahli warisna ieu man wadapa jeung masrahkeun jalma hu kana ieu mana tadi teh tadaru indah mananya wa faqida wa idza kana lamun bukti naon al makhudu nu enak ka dieu naon al makhudu nu dicokot malan eta harta wa faqida jeung eueuh saha maliku nu ngabogaan ieu mal wa warisu jeung ahli warisna gitu ieu man dapa atah masrahkeun jalma hu kana ieu mal ila qadin ka seorang hakim mutadaini anu sok ngurus agama mutadaini nu sok ngurus agama pa in ta'adzaro mangka lamun hese tasodako tah gawe sodako jalma tasodako tah sodako jalma bihi kana ieu di kana ieu malun alal fuqara'i ka pirang-pirang fakir wal masakini jeung pirang-pirang anu miskin biniyatil gharmi kalawan niat katempuhan lau ka itu jalma ida wajada di mana manggihan jalma kana eta gharm paing kana mangka lamun bukti salah khidu anu nyokotna mu'siron eta jalma miskin mu'siron anu miskin nawa tah nganiatan jalma
al azma kana ngazam ida qadaro di mana mampu ieu akhid alaihi kana daku au ala syai'in atawa kana perkara minhu tina ieu mal fa in mata mangkalamun maut ieu si akhid mada ma'aniyati dalika sarta niat kana eta ma'aniyati dalika sarta niat ngazam qoblal ipai dina samemeh cumpon fal marju mangka ari nu diarep-arep min kiramillahi tina bageuranana Allah subhanahu wa ta'ala al afu eta pangapunten anhu ti si akhid wa qala sareng nyariosa Imam Nawawi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala doa hirus sunati ari pirang-pirang dohirna sunat tak tadi eta ngudupkeun ieu dawahir subutal maqtalibati kana tetepna anu disuprih bizulamati kalawan kapoekan wa in mata jeung lamun maot jalma muasiron barina anu miskin ajizan tur anu apes asian tur anu maksiat bistidanatihi kalawan nyuprih ijina ieu akhid fa amma idastadan mangka di mana ngahutang si jalma pi maudiin dina hiji tempat yubahu dimeunangkeun lahu pikeun jalma yubahu tadi meunangkeun lau pikeun si jalma pihi dina ieu ma naon al istidanatu ngahutang wa ajaza jeung meunang anil wapai tina mere ila an mata ila an mata nepi kayen maot ieu si jalma padzahiru mangkari nu nemrak nu dohir annahu eta sanyana si jalma layut labu teu disupri si jalma fil akhirati di akhirat wal marju jeung ari nu diarep-arep eta anallah sayaktosna Allah ta'ala ya'udu eta anallah sayaktosna Gusti Allah ta'ala ya'udu eta ya'udu
ka Allah sohibal haqi kanu ngabogaan hak yaudu ngawihkeun deui Allah sohibal haqi kanu ngabogaan hak. Waqala sareng nyarios sa Ibnu Abdissalam idamata di mana pupus saha syahsun hiji jalma wa alaihi jeung eta tetep kasahos dainun ari boga hutang ta'ada ngaliwat jalma bisa babihi kusabab ieu daen au bimutolabihi atawa ku bimutolihi tawa ku noler-nolerna ieu daen uhida tadi cokot naon min hasanati tina kaalusanana ieu man bil akhirati di akhirat bimikdari ma kalawan ukuranana perkara dola manu ngadolim man minhu tina ma fain fanayas mangkalamun ruksak naon hasanatu kalusan ieu man turiha tah dialungkeun alaihi ka man naon min sayyiatil madlumina pirang-pirang kagorengan nu didolim suma ulkiya tuluy ditibakeun si jalma dinari dina naraka wa ilam yata'adda jeung lamun teu ngalewat jalma bisa babihi kusabab ieu daen wala bimutolihi jeung teu kunoler-nolerna ieu daen ukhidat tadi cokot naon hasanatu kalusan man fil akhirati di akhirat kama sapertos perkara tu kodu bakal dicokot naon amwaluhu pirang-pirang harta man fid dunya di dunya hatta layabko sainggan tetep lahu kajalma naon sayun hiji perkara wala yukhodu jeung teu dicokot naon sawabu imanihi ganjaran imana jalma kama sapertos perkara latu khodu teu dicandak di dunya naon siabu badanihi pirang-pirang pakaian badana jalma pain panayat mangka lamun beak naon hasanatuhu kaalusan man lam yutroh teu dialungkeun alaihi kayeu man naon min sayyiati khosmihi tina kagorengan musuhna man wa qauluhu sareng ari cariosan musonib walihadal arkan lapad walihadal arkan ilakhiri yakni eta ngamaksud musonib ihfad kudu ngariksa anjeun hadhil arkana kana ieu pirang-pirang rukun al arba'atan opat idak taropat di mana ngalakonan
Idak tarobta di mana ngalakonan anjeun ma kana perkara. Tajibun wajib anjeun naon at-taubatu tobat minhu tina ma. Bil qiyami ku ngadegkeun biha kana tobat. Wa kamaliha jeung sampurna na tobat. Bil ihtimamil baligi kalawan pentingna anu ngadugikeun fi riayatiha dina ngariksana ieu ma arkan teh litasuha supaya jadi sah litasiha supaya jadi sah naon taubutuka naon taubatuka tobat anjeun watuk balu sareng ditarima ieu tobat wajibu sareng wajib madzalika sartana ihtimam naon dawamul inkasari dawamna peupeus wa mulazamati tansili jeung wa mulazamati tansili jeung ngamistikeun kanugrahaan wa mulazamatu tabdili jeung ngamistikeun kanugrahaan wal istighfari jeung istighfar kama sapertos perkara qalu ngarucap para ulama atau batu ari tobat istisyarun etan istisyarul wajli eta ngarasa sieun ilal ajali kana ajal waqala sareng nyarios saha azza min qailin ti anu ngucap in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibbuna eta mika cinta aranjeun kabeh Allah ka Allah fattabi'u mangka kudu nuturkeun aranjeun kabeh ni ka kaula yuhbibtah bakal mika cinta kum ka aranjeun kabeh sa Allah Gusti Allah wa kana jeung buktos min sunatihi tina sunnahna Kangjeng Nabi naon dawamul istighfari dawamna istighfar rawiya diriwayatkeun faidatun ari ieu taiji faidah ruwiya diriwayatkeun naon ma'ruful karhi Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu anhu bi isnadi kalawan pirang-pirang sanadna an Anas bin Malik katambi ti Anas bin Malik wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan kana sanyana lalaki Hatta anu dongkap ieu rajul an-nabiyya ka nabi. Faqala mangka nyarita rajul lahu ka nabi, ya Rasulullah. Dullani mugi nuduhkeun Gusti ka abdi. Ala amalin kana midamel. Ya dukhulu nu ngalebetkeun ieu amal ni ka abdi al jannata ka surga. Qala nabi la tagdob ulah
ambek anjeun qala rajul failam ataq qadalika mangka lamun teu kaduga dalika kana ieu kaol ya Rasulullah tegasna lapad ya Rasulullah qala nyarios Nabi pastaghfirillah wa azza wa jalla pastagfir mangka kudu minta hampura anjeun Allah ka Allah azza wa jalla kulla yaumin dina setiap poe ba'da sholatil asri nasabada sholat asar sab'ina kana 70 naonana marotan balikanana ya ghafiru ta ngahampura laka ka anjeun dzunuba sab'ina kana dunuba sab'ina kana pirang-pirang dosa 70 naonana aman tauna qala ngucap rajul pailam yati mangka lamun teu ngadatangkeun pailam yati mangka lamun teu ngadatangkeun ala dzunubi sab'ina kana pirang-pirang dosa 70 naonana aman tauna qala Nabi yaghfir li ammika yaghfir bakal ngampura li ammika pikeun indung anjeun qala Nabi matat paing matat mangka lamun maot walam yati jeung teu ngadatangkeun jalma alaiha kana ieu ummi naon dunubu sab'ina aman 7 pirang-pirang dosa 70 tahun qala Nabi yaghfir bakal ngahapunten Allah li qala Nabi yaghfir bakal ngahapunten Allah li aqoribika ka pirang-pirang karabat anjeun waqoh dauman bil muhasabati lati tanha tafsiron jaro watasahula waqih jeung kudu ngariksa anjeun dawaman dina salawasna bil muhasabati kana ngitung-ngitung allati anu tanha anu nyegah ieu lati ka anjeun taqsiron barina lalawora jaro anu berjalan ieu taksir watasahula jeung gawe gagampangan riksa langgeng
ngalanderat diri salamina riksa langgeng ngalanderat diri salamina riksa langgeng ngalanderat diri salamina tangtu cegah lalawora jeung tangtu cegah lalawora jeung gawena yani ngamaksud musonib yajibu tadi waqi dawa mambil walati tanah kata siron jaro wa tasawuf urang kamana jadi ngamaksud musonib yajibu wajib alaika ka anjeun naon antaqo yen ngariksa anjeun wa tahfadho jeung tegasna ngariksa anjeun al-mataba kana tobat daiman salawasna wa abadan jeung salawasna bil muhasabati kana ngitung-ngitung linapsika pikeun diri anjeun bima dina perkara jaronu berjalan ieu ma minha tina ieu nafsu minat taksiri nyatana tina lalawora kaela ta'udu supaya teu balik deui anjeun ila mislima kana pantarna perkara jaronu berjalan ieu ma minha tina ieu naon bieu minha tina ieu nafsu pahasib mangka kudu ngitung-ngitung anjeun muhasabah anjeun nafsaka kana diri anjeun ala anfasiha kana pirang-pirang dirina ieu nafsu wa harokatiha jeung usikna ieu nafsu wa sakanatiha jeung repehna ieu nafsu fi kulli yaumin dina setiap poe hatta ta'rifa sahingga nyaho anjeun makana perkara yaqau nutumi ba ieu ma mingkati anjeun minat taksiri nyatana tina lalawora patatadaroku mangka nyusulan anjeun hu kana ma bitajdi ditaubati ku nganyar-nganyar tobat wal istighfari jeung istighfar qala Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an hasibu kudu ngitung aranjeun kabeh ang pusakum kana diri aranjeun kabeh qabla ang tuhasabu dina sameme dihisab aranjeun kabeh wa ta'ahabu jeung kudu persiapan aranjeun kabeh lil ardil akbari kana yen diasongkeun al akbari anu gede alallahi ka Allah yauma idin dina waktu tu'raduna diasongkeun
aranjeun kabeh latah pak teu samar mingkum ti aranjeun kabeh naon khofiyatun samar. Wa fil ihya'i jeung eta pina kitab ihya paman mangkari sajama hasibu eta nu ngahisab eman nafsau kana diri ma eman qabla ayu hasabu dina samemeh dihisab eman khuffa tah dientengkeun bil kiamati dina kiamah naon hisabuhu timbangan atawa hisabanana eman. Wa hudiro jeung dihadirkeun ingda suali dina nalika naros naon jawabuhu jawabna ieu soal. Wa hasuna sareng sae naon munqalibuhu tempatna si jalma wa ma'abihi jeung tegesna pangbalikan jalma. Waman lam yuhasib jeung waman jeung sajalma lam yuhasib nu teu ngahisab man nafsau kana dirina man damaj tah eueuh naon hasaratuhu nalangsana man watolat jeung lila fi arosotil kiamati dina pirang-pirang fi arosotil kiamati dina pirang-pirang kajadian kiamah naon waqfatuhu cicingna jalma wa qadatuhu jeung nungtuna jalma ilal khizyi kana kahinaan wal muqti jeung bendu naon sayyi'atuhu pirang-pirang kagorenganana ieu man. Baca betna waqi dawaman bil muhasabati lati tan